Allah ya Rabbal. Jadi deka gelar sorban kan lain dibawa ka imah. Sok aya batur mah gelar sorban bawa ka imah. Sorry aing. Aing mah teu kudu ngalatina gelar sorban tuh di ditu siapkeun teh. Jamaah rahimakumullah. Jadi untuk bersyukur ingat jangan tunggu kaya. Untuk bersyukur jangan tunggu banyak. Cukup hari ini kita sehat, bisa ngahuap jeung japuh, bisa ngahuap jeung uyah, tapi nikmat itulah wajib bersyukur. Simkuring baru bukan ini ngaranna mah icih. Demi Allah lain ngaledek icih teh ngaran ini simkuring ngan sebutna icih dan bukan sebut mah teh. Ngamuk sebut mah teh. Lamun nyebut mah di moal dibere duit ku icih.